Ayo tuh, orang dengan restoran anak. Tong nu jauh-jauh atuh pan. Berdaerah di ge loba lain. Nya mah, ayo. Arpan harita geus siap-siap. Jangan kitu di Bu Mimin anu geus dangdan. Sanggeus Bu Mimin harita dangdan. Harita keluar teh kaparta katingali Bu Mimin meni katingali geulis tur lingsigna. Mah, Kumaha pan? mah katingali geulis pisan. Arpan mah kaindung teh meni sok dosa ih. Naon mah teh beranan emang nyana di mama geulis. Geus ah. Cek Bu Mimin harita beri semuman iman era ku anakna dipuji model kitu. Dua nana harita lempang nuju kana mobil anu kaasup mewah. Lantaran eta mobil teh mobil Pargidoni sedang tuun alin mobil sembarangan. Mobil sport warna koneng harita meulah kota atanapi daerah Kopo. Sora anu geber ciri khas mobil mewah keluaran terbaru. Sanggeus nepi ka salah sahiji restoran. Arpan harita ngalaunan mobilna. Mak, kumaha mun di dieu? Nya. Terserah Arpan we rek di dieu oge. Teu naon. Nya di dieu atuh mah. Arpan harita minggirkeun mobilna terus asup ke parkiran. Sanggeus markirkeun mobilna jerut Arpan harita turun. Terus mukakeun panto jeung indungna. Dua nana nararangtung bari neuteub ka jero restoran. Anu katingali rame na karanan. Meni rame pannya. Nya ieu mah kasebutna restoran terkenal, rasana nikmat mah. Cita rasa Indonesia asli. Nya tuh ayo tuh. Mangge geus dadak lapar ningali kieu mah. Nya ayu mah. Bu Mimin jeung Arpan harita lempang pagegeye indung jeung anak. Bu Mimin sasakali harita ngomekeun tudungna anu kaanginan. Bu Mimin jelas anu katingali geulis lantaran memang lingsig awakna tur cager sanggeus dibawa ka Bandung ku Arpan. Arpan teu oleh ngusahakeun ngobatan nu jadi indung. Pus dua dana harita hasup ke ke restoran. Milih tempat diuk anu kebenaran kebagian di pojokan. Mak, itu tuh bangku kosong tuh di pojok tuh mah. Cek Arpan harita. Dua nana lalempang ke pojokan. Sanggeus kitu pelayan restoran harita datang. Nyodorkeun menu makananana. Arpan ningalian menu makananana. Sanggeus meunang anu dipikahayangna. Nya kitu di Bu Mimin harita dibikeun ka pelayan. Pelayan anu saterusna ngaleos rek nyiapkeun pesanan Arpan. Sedengkeun di tempat lain dina meja lain di restoran anu sarua. Aya keluarga anu keur kacida pisan bungahna. Lantaran geus manggihan anu jadi anakna. Anu taya lian nyatana Aira. Anu sarua dina waktu harita sarapan di restoran eta jeung anu jadi bapana Pak Hutomo oge jeung nu jadi indungna. Aira kaciri pisan bungahna teu weleh nebarkeun imut anu ngagelenyu lantaran manehna geus lila teu babarengan jeung anu jadi bapana katut indungna aya kana 5 bulanna. Disaprak manehna ini ti imah nepi ka ayeuna. Mah. Aira. Kacida pisan bungahna mah. Nya sarua we Aira. Mama oge kacida pisan bungahna. Urang bisa riung mumpulung deui. Pah,
Kumaha Bu? Teu nyangkanya urang bisa ngariung mupulung deui jeung Aira anak urang. Memang gitu Mbok. Keluarga mani bararungah nakeranan. Harita dalahar mani pararonyo nakeranan. Komo Aira mah tinggalikeun kudu jadi bapakna jeung nu jadi indungna harita bari arerimut. Bungah nakeranan ningali jadi anakna sehat, daharna mani rewog nakeranan. Sanggeus sararea harita mereskeun daharna. Bu Arina harita pok nanya ka Aira anu keur melenguk. Ngucek HP-na. Aira, kumaha? Emangna produk naon wae sih anu sok dijual ku Aira teh dina online teh? Ya, sabangsa ning baju muslim mah. Baju muslim, kaos, macem-macem. Iya we mah produk-produk ukara itu. Oh, kumaha hasilna? Alhamdulillah. Jadi kadang ayeuna mah Aira justru kewalahan mah. Ya syukur atuh kitu mah. Perlu bantuan ti mama. Nya Aira perlu bantuan ti bapa, ti mama, henteu. Kanggo ayeuna mah rupiuna teu acan mah. Memang Aira nyokot barang ti mana? Aya rerencangan anu siap ngandamel pesanan-pesanan Aira mah merupakan konveksi anu dipercaya ku Aira. Oh, di mana? Aya di kota Bandung oge mah. Hebat atuh eta konveksi teh meureun. Nya, tapi ayeuna Aira terda kateter Pak. Kateter. Nah Aira henteu boga niat yang sakalian weh. Nyen perusahaan misalkeun garment atau kumaha. Ayeuna mah teu can kaem hutan Pak. Aira resep kene masih kieu Pak. Oh nya. Tidak naon. Atawa rek gabung wae jeung lanceuk hidup atuh. Airin. Aira teu acan hoyong kemana-mana Pak. Emang kumaha kitu Aira? Pada mah ceuk mama mah mending kene gabung jeung lanceuk hidup panan sarua murid lanceuk hidup oge dina fashion kan. Lanceuk hidup ngurus garment. Keluarga urang mah memang keluarga fashion pan. Oh, tapi Aira teh can ngemutan dugi kadinya. Aira masih kana resep berselancar dina sosial media Pak. Nya tidak naon lah. Salagi Aira masih encan aya unak-unak hoyo hayang buka perusahaan. Tapi kumaha Pak? Lamun Aira memang geus boga niat. Tinggal ngobrol lah ka papa jeung ka mamanya. Insyaallah Pak. Ya. Aira harita sanggeus beres ngomongna, harita gregot nginum. Panonna nitenan kasaban jalma nu aya di dinya. Aira harita ngerungkeun halisna pas ningali ka pojokan. Ningali jalma anu nukangan kamanehanana. Aira harita neuteub seukeut. Harpan. Ceuk Aira harita. Aira? Aya naon? Aira aya naon? Henteu Pak, mah. Ceuk Aira harita. Bari regot deui nginum, panon mah tetep henteu leupas ti Arpan anu kakarek cikeneh pisan meres ke daharna. Arpan anu teu
sadar aya nu neuteub. Harita tenang-tenang we. Seureungkeun nu jadi indungna Bumimin sareretan. Harita ningali ka wanoja anu make kerudung bunina keranan tur geulisna keranan. Bumimin dina hatina bari keru ngomong. Sa apal? Wanoja anu ningalikeun we ka Arpan teh nya saha nya? Nah anu geus nguciwakeun ka Arpan teh ya? Nya jigana mah aing teu salah kamari ningali dina fotona Arpan. Eta wanoja teh. Tapi dina foto mah teu make tiung. Tapi beungeutna, geuretan beungeutna asa teu asing keur aing. Bisi salah. Ceuk Bumimin harita bari neuteub deui ka Arpan. Pan, Kumaha? Ma, kumaha? mah pesen dina naon? Oh, ma, emang marek pesen naon? Moal, ayo ah mulang. Meniru rusuhan, ma. Nya ek naon deui di dieu aing geus mah. Ek nempokeun batur nu dahar. Oh, nya tuh. Arpan harita cengkat. Sama mehna Arpan nuju ka kasir. Sanggeus beres. Arpan jeung Bumimin harita ngaleos kaluar. Aira teu sirikna melototkeun panonna. Sabab tetempuan manehanana teu nyalahan yen eta teh Arpan anu ngagendeng ibu-ibu. Ya Allah. Kang Arpan. Arpan jeung indungna. Ya Allah. Nyerujud cipanonna Aira harita nyerujud. Aya rasa hayang ngunag ka Arpan. Ras inget deui Arpan geus ngabeikeun ka manehanana. Samalah telepon oge teu aktif. Anu hartina Arpan ceuk pikir Aira geus mungeun deui ka manehanana. Aira, naon? Teu naon mah. Aira, ngomong ka mama aya naon? Indung bapana anu kaget ningali anakna ujug-ujug ceurik ngabarbaikeun cipanon. Aira, aya naon? Sok ngomong ka papa jeung ka mama. Teu naon pa. Aira, teu mungkin eueuh naon. Eta geuningan Aira ngadan ceurik di dieu kunaon? Jingan sok. Apa? Mama, Aira. Kumaha Aira, kumaha? Aira, saemut ka Arpan mah. Ceuk Aira ngomongna sunga rewas kana jadi indungna. Astagfirullahaladzim. Memang Aira teu bukan nomor teleponna. Gaduh mah. Nah, atuh lain ditelepon. Rupina mah Arpan ku ciwa mah. Bisa pernah keluar. Di bumi harita. Arpan terus aktif deui mah. Ugi ka ayeuna. Bu Arina harita ngarangkul karena jadi anakna. Aya rasa hanyilu dina hatena. Manehna jeung terutama bapakna anu geus ceuk paribasana mutuskeun harepan nu jadi anakna teu nyaluyeuan hubungan antara Aira jeung lalaki anu ngaran Arpan dina waktu harita. Gep bapakna harita Pahutomo nyepeng kana tak-tak. Aira, Aira, Papa minta maaf. Ini semua gara-gara Papa.
Papa yang udah memutuskan harapan kamu berhubungan dengan lelaki itu. Papa janji Papa akan mencari di mana lelaki itu ada. Gak usah, Pak. Aira yakin dia udah mempunyai wanita lain, Pak. Dari mana kamu tahu? Karena waktu Kenapa? karena waktu wisudaan dia bareng bersama perempuan lain dan juga ibunya, Pak. Bersama dengan perempuan lain. Kenapa kamu enggak menemuinya? Waktu itu Aira sadar diri, Pak. Udah menyakiti dia. Aira, ya Allah, kamu jangan ngomong seperti itu, nak. Belum tentu itu pacarnya. Pak, walaupun itu bukan pacarnya, tapi kenapa Harapan tidak mengaktifkan nomornya sampai saat ini? Bahkan nomor Aira sempat diblokir waktu itu, Pak. Terus dibuka lagi waktu pas janjian di kampus. Setelah itu udah nggak bisa lagi dihubungin, Pak. Dan terlihat ke kampus menggandeng seorang cewek yang cantik, Pak. Indungna anu tina teu kuat nahan, daerah diterempokeun kuru pengunjung lainna. Dua nana harita ciri gabruk, sedengkeun Arpan harita anu teu ngarasa dirina keur diomongkeun. Harita naik kana mobil, sameme naik kana mobil harita Arpan turun deui geus naik. Saterusna Arpan meuli heula minuman. Aira jeung Pahutomo katut indungna ngarasa karunya kana jadi anakna. Antukna tiluanana harita cara rengkat ngajak Aira pikeun mulang. Aira barang nepi ka pintu restoran ngajanteng neuteup ka hiji mobil anu katingali mewah nekeranan. Arpan anu kakara asup beri ngajingjing botol minuman, 2 botol minuman, hartina jang manehanana jang anu jadi indungna. Aira nepi ka ngabolototkeun panonna asa percaya teu percaya kana tetempuanana. Arpan pakai mobil mewah, pakaian anu kacida mahalna, mobil anu kacida mahalna. Sebenarnya Arpan saha? Sebenarnya Arpan geus digawe di mana? Naon bisa jadi berubah kawas kitu? Pan. Aira anu molohok indungna ngerasa kaget tinggali anakna anu ngajanteng. Aira, ayo. Aira teu malan. Bapak na oge sarua harita neuteup ka Aira. Nu saterusna nuturkeun paneutup Aira ka salah sahiji mobil anu menterek. Sedengkeun Arpan harita nu geus asup kana mobilna tok ngomong kana jadi indung. Ma, ieu minuman? Nya simpen we heula. Jangan ka di imah we ah.
Hanya tuh. Arpan harita menurunkan mobil. Seterusnya ngegeberkeun serak knalpotna. Sararea geus ngarti tur apal, yen anu ngageber teh tangtuna keluar tina bujur mobil mewah. Bahu Tomo dina hatena harita ngomong. Sahat cenah mah. Lalaki nu aya dina mobil teh. Aira. Sano aya dina mobil teh. Kamu apa? Aira manggut. Indungna harita neuteup ka Aira, ret karena mobil anu kacida pisan mewahna. Mobil sport keluaran terbaru. Harita langsung ngeblesat ninggalkeun eta parkiran. Ditutup ku Aira nepi ka leungitna dina pengkolan. Aira apa? Saha eta teh? Aira manggut deui. Saha geus? Antos mah. Ayo euy. Cek Aira bangun anu lungse. Inungna harita kerung. Cek pikirna aya hubungan naon. Aira jeung jalma anu aya dina jero mobil. Saingga Aira nepi ka ngajanteng. Tur matung kawas kitu. Indungna jeung nu jadi bapana harita teh bisa maksa ka Aira saha jalma anu aya dina jero mobil eta. Duanana harita baralik nuju ka imah Aira. Euleut 15 menit duanana harita geus nepi ka imah Aira. Mobil anu disupiran ku Pak Wahyu harita geus asup ka pekarangan imah Aira. Cerut Aira harita turun dituturkeun ku nu jadi indungna jeung nu jadi bapana. Diluanana arasup ka jero imah. Indungna samemeh diuk harita miluh heula ka cai dituduhkeun ku Aira nyatana cai anu aya di dapur. Sangeus indungna balik deui harita pok ngomong ka Aira bari diuk. Aira, Mama ngerasa bingung. Saha sih sebenarnya teh lalaki nu aya dina mobil teh? Tadi Mama keur katingal tonggongna hungkul. Tadi Arpan. Maksud Aira. Arpan anu dihina teh mah. Indungna teh sirik molototkeun panonna. Nya kitu deui anu jadi bapana. Ke. Maksud Aira Arpan anu waktu harita ka rumah. Benar, Pak. Lain Arpan teh jalma anu miskin. Aira gitu apa, Pak? Aira nggak tahu sebetulnya Arpan siapa. Maksud kamu Arpan tidak pernah bercerita siapa dirinya? Arpan pernah bercerita, Pak. Dia mempunyai seorang ibu yang tiap harinya nyuci di rumah tetangganya karena bapaknya udah meninggal. Terus dia bisa kuliah. Siapa yang membiayai? Dia kuliah membiayai di balik dirinya sendiri. Dan dia juga mendapatkan beasiswa, Pak. Ya bisa dikatakan kuliah gratis. Tetapi untuk sehari-hari ya itu berjualan, Pak. Jualan? Jualan apa? Jualan gehu.
pedas, dan goreng-gorengan yang lainnya. Waktu itu aku sama Teh Airin sempat membelinya pas waktu malam-malam itu, Bu. Gorengan. Gorengan. Oh, waktu kamu sama Airin keluar malam-malam itu? Iya, mah. Ya, jual goreng-gorengan semacam itu. Di mana? Dia waktu itu jualannya di Gang Sawo, Pak. Di Gang Sawo. Kenapa kamu nggak nyarinya? Akhirnya sempat nyari, Pak. Akhirnya sempat ke kosannya juga. Terus? Malamnya Arpan diusir dari rumah kita sama papa. Besok paginya Arpan langsung pindah kosannya, Pak. Bahkan Arpan juga tidak jualan lagi sampai saat ini. Akhirnya tidak tahu Arpan di mana. HP-nya juga sudah tidak aktif lagi, Pak. Jadi Arpan tentunya kecewa, Pak. Akhirnya juga tidak bisa menyalahkan dia. Akhirnya ngerti posisi Arpan. Akhirnya Arpan sangat kecewa, itu pasti, Pak. Karena omongan dari papa waktu itu. Akhirnya gelis. Sekarang kamu maafkan Aira. Maaf Papa. Ya udah, Pak. Semuanya udah terlalu. Semuanya udah terjadi. Tapi bisa masih diperbaiki, Pak. Aira. Kamu bisa mencari lelaki itu. Buat apa, Pak? Nantinya andai kata Aira bisa ketemu sama dia, bukan tidak mungkin Aira nanti akan dihina dan dianggap yang lain sama dia. Ngadengi ucapan Aira anu panjang lebar. Dua anak kurti pemelenguk. Pok indung harita ngomong. Aira. Terus anu tadi dina mobil teh eta teh Arpan. Eta Arpan, Pak. Mah. Teu salah tempoan. Aira. Geus lila barengan jeung Arpan. Sewaktu Aira di kampus. Sudah cukup 6 bulan bersama Arpan. Dan sudah baru satu hari Arpan menyatakan cintanya sama Aira. Dan hari itu juga Aira dan Arpan harus berpisah, Pak. Itu bisa dibendung. Indung Aira bapakna anu ngarasa nyelutur kaduhung ngadenge ucap-ucapan Aira. Akhirna tumpah didinya indungna ngecelakeun Cipanon nya kitu bapakna. Saurang lalaki anu kasebutna tegas ngarasa nyelutur kaduhung pang hanya kalkeun ka Aira anu kakarak sapoe ngarasakeun hubungan kudu gagal ku alatan omongan manehanana anu ngusir ka Aira lantaran teu panuju ku status Arpan anu miskin.
Aira, maafkan Papa. Papa sangat menyesal. Karena dengan keegoisan Papa menghancurkan kamu. Sudah, Pak. Gak apa-apa. Itu mungkin bukan jodoh Aira. Aira. Aduh, teuing Aira. Sedengkeun di tempat lain, Arpan anu kakarek datang ka imahna. Harita gerbang dibukakeun ku satpam. Ningali dununganana datang, satpam mangut. Aira antara nepi Arpan beda pisan jeung dunungan anu samemehna nyaeta Doni. Anu kasebut cek manehna nyaeta Angkuh. Arpan pas dibukakeun harita mukakeun kaca mobilna. Arpan nyodorkeun rokok anu geus dibeuli ngahaja jang satpamna. Pak Satpam? Ya Den. Ini rokok buat Bapak. Makasih Den. Cek satpam harita bari manggut atoh nakeranan lantaran keur manehna mah harga rokok anu kasebutna di zaman ayeuna jarang kabeuli aya ku manehna mah. Beda deui jeung model Arpan anu ngabogaan perusahaan. Dibere rokok kewas kitu nepi ka dodongkoan pekating ku atoh. Asa meunang rezeki anu nomplok kitu cek pikir maneh. Arpan ngasupkeun mobilna harita ka halaman. Mobil mentereng warna koneng anu kacida mewahna. Jerut Arpan harita keluar tina mobilnya kitu di indungna. Dua anak lempang bareng asup ka jero imah. Dibukakeun ku pembantu asisten rumah tangga Arpan aya duana. Paninggalan Doni. Pok Arpan harita nanya ke pembantu. Bi? Iya, Den. Aya tamu teu pagi-pagi ka dieu ka rumah. Tadi pagi-pagi ada Pak Hidayat kesini. Terus Pak Hidayat nyarios naon ka Bibi? Teu carios naon sih. Mung naroskeun Aden hungkul. Saurna aya peryogi. Tapi engke cenah sonton mereka dieu deui. Oh iya. Ya teu naon. Ya tos we Bi. Mohon. Si Bibi harita langsung mundur deui ka tukang. Ini ke dapur. Arpan sanggeus mugakeun panto. Langsung gek diuk tina kursi anu aya di tengah imah. Bi, Ya, Den. pangadamelkeun heula kopi Bi. Mangga. Si Bibi harita anu geus ngarti karena kebiasaan dunungan anaknya tan mangrupakeun kopi hideung. Ibu. Bade ngadamel naon? Moal Bi. Ieu we jang Arpan hungkul. Mohon atuh. Cek si Bibi harita beri mangut ka Bi Mimin. Bu Mimin kacida pisan bagjana boga anak anu pinter tur sopan sakumaha kahayang manehanana. Arpan anu nurut, pendidikan anu memang teu sia-sia, ajaran manehanana diturutkeun pisan nu jadi anakna keur mah kasep gandang katurug-turug sopan beunghar lantaran memang dipercaya ku jalma anu 100% percaya ka dirina nyata Doni jeung keluarga. Tidinya 3 bulan anu geus kasorah teu karasa Arpan geus ngemban tugasna ngurus perusahaan. Aya kana 3 bulan. Perusahaan Arpan lain deui CP sanggeus dicepen ku Arpan ningkat
jadi statusna PT. Loba rekrutan karyawan anyar, dimulai sekretaris, asisten pribadi, karyawan biasa, jeung lain-lainna. Atuh pogo, perusahaan beki rame wae. Nu saterusna perusahaan oge dirombak lantaran memang mangrupakeun PT. Teu mungkin perusahaan teu dirombak. Perusahaan geus ngajang elek ayeuna jadi perusahaan anu raksasa kasebutna anu aya di Kota Bandung. Sedengkeun di perusahaan Hutomo Group anu dipimpin ku CEO Wanoja anu ngaran Airin. Harita Airin keur ngarayakeun meeting jeung nu jadi para anak buahna. Lantaran Airin ayeuna geus boga saingan anyar anu mangrupakeun Sibi Group anu muncul tiba-tiba, nu asalna perusahaan leutik ayeuna geus kajelma jadi perusahaan anu raksasa. Airin anu rasa kaganggu tur kasaingan dina produk-produkna ku perusahaan Sibi, nu tangtuna jadi ancaman keur Airin mah. Sabab loba klien anu pindah haluan ka perusahaan anyar anu ngaran perusahaan Sibi Group. Airin harita anu ngobrol jeung asisten pribadina nyata Maya. Apa kamu udah tahu siapa pemilik Sibi Group itu? Maya anu ditanya ku sobatna anu sekalian jadi bosna harita neuteut. Tahulah, kemarin saya sempat membaca berita pemiliknya adalah Arpan Wijaya. Arpan Wijaya, nama yang asing di perusahaan ya. Iya, dia pemilik utamanya Pak Doni. Maksud kamu Pak Doni temennya Rengga? Iya. Setelah itu entah bagaimana caranya, apa dijual ataupun gimana, Pak Doni pindah ke Surabaya dan perusahaannya dipegang mutlak sama yang namanya Pak Arpan itu. Pak Arpan. Kenapa? Apa kamu kenal? Aku tidak kenal sama Pak Arpan. Kalau tidak kenal, kenapa kamu seperti gelisah kayak gitu? Enggak. Aku punya kenalan juga nama Arpan, tapi nggak mungkin sih. Maksudnya nggak mungkin? Ya kenalan aku itu kan orang biasa, nggak mungkin jadi bos kayak gitu. Nama Arpan kan banyak. Iya. Siapa tadi namanya? Ujungnya Arpan Wijaya. Arpan Wijaya ya? Iya. Tahu orangnya kayak gimana? Wih, kalau orangnya aku pernah lihat. Kemarin ada acara talk show. Kamu ngeliat? Orangnya keren banget. Maksud kamu nggak gini. Gimana kalau kita menjalin usaha sama Sibi Group itu? Maksud kamu menjalin hubungan usaha sama Sibi Group? Iya. Tidak jelek kan? Sibi Group kebetulan sekarang lagi
naik daun. Jadi apa salahnya kalau kita gabung sama dia? Enggak. Perusahaan Hutomo itu lebih besar daripada dia. Iya, kalau perusahaan CB Group dibiarkan begitu saja, bukan tidak mungkin perusahaan kita akan kelewat sama dia. Maksud kamu apaan? Gak mungkin lah. Hutomo Group itu udah pengalaman. Sementara dia, CB Group itu baru berjalan 3 bulan. Iya, baru berjalan 3 bulan. Tapi lihat faktanya sekarang. CB Group itu sahamnya aja kalah 1 tingkat sama kita. Kalah 1 lapis sama kita. Tidak kemungkinan bulan depan ataupun minggu depan dia akan melampaui kita. Airin harita kerung. Musa terusna ut-ungutan. Mai, aku pengen ketemu sama bosnya CB Group. Siapa sih dia? Bisa sehebat itu? Seperti apa penampilan dia tuh? Ya yang jelas, dia itu gagah, tampan, dan tentunya mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda sama kita. Dia meluncurkan produk-produk yang sama sekali tidak bisa kita pikirkan. Coba. Bulan kemarin saya lihat di media sosial. Dia cuma mengeluarkan daster ibu-ibu yang biasa-biasa. Terus gimana? Kamu kepikiran nggak? Harganya cuma 15.000. Tapi bisa mampu mengangkat derajat perusahaan. Dan laku jutaan piece di dalam negeri. Dan katanya lagi, saat ini dia akan menjalin kerjasama dengan perusahaan Asia Pasifik. Maksud kamu dia akan menjalin perusahaan dengan luar negeri? Iya, seperti kita. Gila, kalau benar-benar itu terjadi, dia akan menjadi perusahaan raksasa yang bisa mengalahkan perusahaan Hutomo Group. Makanya dari itu, sekarang kita harus mencegahnya dengan bergabung ke perusahaan dia. Coba dia diajak kerja sama perusahaan kita, mau apa enggak? Menurut kamu gimana? Mau apa enggak ya? Makanya kita harus bisa melobi dia. Ya, aku akan pikirkan dulu lah masalah ini. Soalnya waktunya juga keburu habis nih.